Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 27 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan arehna parantos nguntunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, marah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueur lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh urang teh nyakolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 27-na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, par samakna, betot tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak tungdung des. Para wargi sadayana, harita warga Pilemburan khususna lalaki-lalakina anu memang baradas keneh tanagana jeung jaragja wayahna daek kudu daek milu pikeun manggul barang anu bareuratna sabab bongana gorobagna berpejet. Jaka satria sabenerna lain teu arek ngalawan, lain rek teu ngamuk di pakalangan, tapi dirina diancam kudu ningali budak warga lembur dibinasa hareupeun, tapi dirina diancam kudu ningali budak warga lembur dibinasa hareupeunana. Tur lobina teh eta Jaka Satria kapaksa harita nyerah sabab ngadadak boga pikiran sejet hayang ningali kumaha kaya di jero markas Walanda sabenerna. Dipirik ku sora ricitna manuk-manuk di sarada dina dahan tatangkalan. Mangsa mapagna poe anyar. Tur Jaka Satria anu beunang ditawan ku kaum panjajah. Abringan kompeni Walanda anu mawa barang hasil rampasanana sarta babandan katut warga anu kapaksa kudu nurut dititah manggul barang berat nabungkul. Mangsa mulang ka markas, harita labas digiring ka jero markas. Laju Jaka Satria mah dikerem dipangberokan. Sedangkeun warga lembur harita satu tas ngarepi ka markas Walanda teh langsung ditepikeun ka jero gudang pikeun nundunan barang. Sakadapan mah maranehna ngaharegak ngatur napasna
jeung ti corona asa garing lantaran tuhurun hayang nginum. Ngan tampolanana aya nu mere dihare-harekeun we kumeh sakabeh prajurit jeung kolonel penting sejena dianggap sampah. Tapi barang kabeh arek baralik deui ka karak harita aya nu nanya ku tentara pribumi minangka keamanan di eta tempat. Karaguan euy, tonggo kabaralik. Ye, duit keur marana ye. Kop bawa, juk, geura baralik sia, buru ayeuna. Mengpeung si tuan-tuan Walanda keur balageur ka marane teu maraehat, jung. Cek eta tentara. Bari ngasungkeun duit ka warga lembur 5 ringgit sewa. Warga lembur meh kabeh gancangan narhunkeun. Nuhun tuan, nonton tuan kadewek mah pan sarua urang pribumi dulu. Juk geura aringgit ayeuna mah bisi si tuan Walanda kaburu robah pikiran anak jung. Cek tentara pribumi deui bari setengah ngusir. Nuhun pisan Kang, nuhun. Asa leupas tina liang jarum. Sakabeh warga lembur di baru ngarasa bunga jeung atoh gemeh menang buru. Harita meh barang ngalumpatkan ninggalkeun markas Walanda. Teu lila barang jeung marulangna warga lembur ka pilemburanan. Projol harita aya nu datang 2 jalma. Oreng eta teh Sersan Joko geuningan jeung Aki Samudra. Sersan Joko terus pada ngabagiakeun laju dititah asup ka jero ruangan khusus tempat paranti badami atawa sawalana para kompeni. Sersan Joko kadengi haritan buka obrolan. Jenderal, kenali nih, ieulah orangna anu namana Ki Samudra teh. Orangna geus siap ngabantu kita tuan. Cek Sersan Joko. Jenderal Gabriel Van Holden bari diuk dina kursi goyangna oge nyang hareupan meja jati sarta kursi anu dipake dari ku Sersan Joko katut Ki Samudra kadengi harita cumarita. Kau selamat datang koe olang Ki Samudra, cek Jenderal Gabriel Van Holden. Saya kebetulan baik-baik tuan. Kumaha sabalikna tuan? Baik-baik saja, cagur, cek Ki Samudra. Ya. Aik juga baik-baik saja itu menau. Dan gimana? Itu kamu sudah tahu setannya en tugas anu mesti kamu digawe di sini wen. Baik, saya sudah tahu tuan. Sudah diberi nyawa ku Mas Joko. Ini yang memberitahukan semuanya kepada aku tuan. Cek Ki Samudra anu tetela lancar oge ngomong dina bahasa Malayuna sanajan campur awug. Good. And semoga kamu orang juga sudah tahu menawi hadiah yang akan Aik kasih itu berapa. Ya, saya tahu tuan, udah tahu. Oh, good. Tapi kamu orang jangan khawatir Manawi. Kalau ternyata kamu orang berhasil menyantet itu si Ambu Sulasmi, Aik akan kasih itu hadiah tambahan itu Ki Samudra. Tuan, bisa diajak. Saya sangat nganuhunkeun pada tuan. Tuan sudah mau percaya dengan kekuatan saya yang luar renta ini. Semoga saya berhasil melanjutkan tugasnya tuan. Tapi boleh tidak saya minta satu lagi permintaan tuan.
Ya, boleh-boleh saja Kisah Muda. Apapun permintaan akan Tuan kasih. Iya Tuan, saya mau minta satu kamar khusus selama beberapa waktu saya tinggal di sini. Begitu Tuan. Jenderal Gabriel Van Holden tembong unggut-unggutan sirana bergancang nyarita deui. Manehna teu nyahoeun Kisah Muda mawa hulu tangkorak dina buntelan. Oh, jangan khawatir Kisah Muda. Kebetulan di sini ada 2 kamar kosong Manawi. Ada kamar belakang dan kamar tengah. Sementara kamar depan sudah terisi Manawi oleh anak gadis Tuan yang baru saja datang kembali dalam tempo beberapa hari. Mangga, mau pilih yang mana Kisah Muda? Tuan kasih kesempatan untuk memilih Manawi. Gak apa-apa. Aing mah pilih kamar belakang saja Tuan. Baik. Kalau itu pilihan Kisah Muda, Aik mengerti. Baik Tuan, terima kasih atas pengertiannya Tuan. Namun, apakah Tuan benar-benar percaya dengan kemampuan saya Tuan? Aik belum bisa menjawab dengan pasti itu mengenai kehebatan ilmu kamu orang punya Kisah Muda. Tapi bagaimana menurutmu Mas Joko? Apakah dia orang punya kemampuan benar-benar dapat dipercaya atau tidak Joko? Jenderal Gabriel Van Holden terus ngareret ka Sersan Joko. Anu dieret gancang ngawalon. Kalau menurut saya mah jangan khawatir Tuan. Ilmu teluhnya ini Kisah Muda benar-benar hebat. Namun cekuring mah Tuan. Begitu kira-kira Tuan. Walon Sersan Joko. Baik. Aik juga percaya kalau kowe orang punya nama percaya. Dan sekarang Kisah Muda boleh beristirahat sebelum melakukan apa yang mesti kowe orang lakukan, yaitu membunuh menyantet itu si Ambu Sulasmi. Jenderal Gabriel Van Holden gancang nembalan bari pinuh kupang harapan Kisah Muda benar-benar bisa ngabuktikan kehebatan. Siap Tuan. Nuhun, lamun Tuan percaya ke gurih. Baik. Hei, pelayan Kamal sini kamu. Jenderal Gabriel Van Holden laju nyalukan ke awe kolot salaku babu Walanda. Katalah Nabi Ani. Bi Ani kapaksa sebenarnya milu gawe jadi pelayan Walanda. Lantaran taya di jalan usaha nyar kipayah jual ti memang kudu kitu. Nya oge geus kabayang kumaha kayaan di markas Walanda teh. Tapi Bi Ani ngan ukur pasrah karena nasib jeung ngajaga diri sahade-hade. Jeung memang geus 25 tahunan main gawe jadi pelayan Walanda teh. Bi Ani kabeneran keur teu jauh teh eta rohangan anu dipake ngobrol ku dunungan. Gancang harita nyamperkeun bari tumanya. Maaf, ada perlu apa ya Tuan? Tanya Bi Ani rangkuh ala adat Walanda. Ini andalkan Kisah Muda ke kamar belakang ya. Biarkan dia beristirahat dulu. Jenderal Gabriel Van Holden. Oh baik Tuan. Ayo atuh Aki. Cek Bi Ani langsung ajakan Kisah Muda ka rohangan tukang. Kisah Muda terus dijajabkeun ka kamar tukang ku Bi Ani. Kisah Muda saacan Bi Ani indit kadeng nyarita. Gila Bi, tong wagain ge. Kuring hayang ngobrol sagedeung jeung anjeun. Iya. Kurang duaan teh milik kana gayaan memang zazama urang pribuminya. Sangaran deh. Cek Kisah Muda. Bi Ani katingali imut bari gancang awalon. Oh, kalarasan atuh.
abdi memang leres urang pribumi Aki. Damel jantan babu Walanda laminatos 25 tahun. Ari wastama aneh Aki. Ulah nyebut bae Aki aduh. Tau murgu lajeng ani tete jauh deui. Sebut we Akang Samudra gitu. Boga salah gitu ani deh. Tanya Ki Samudra ngereksek jero. Oh, nuhun atuh Aki, Kang Samudra. Ubi kaleresano abdi mah teu kantos gaduh caroge. Leng anu salamina tinuju anu mula keneh. Cek Biani. Oh gitu nya. Juga duh karib deui. Terus gen gawe nanya. Nuhun geus nganturkeun Aki ka dieu. Nuhun sami-sami Aki. Mangga dikantun heula ku abdinya. Cek Biani terus ngaleos bari imut. Atuh kowe Ki Samudra hatena bukit tambah nyeblak jeung Ratu Ditunggulan waktu ningali imut Nabi Ani anu kareueut. Edan si Ani ugal nyarita oleh bae jeung imut ka diri aing. Geus umuran oge tete lama bugene ngaluntageun hate aing. Si mana hore Ki Samudra teh geus kapincut hatena ku imut kareueut Nabi Ani anu matak ngirut. Kapentang rasa rupana anu cek manehna mah memang pantes Biani teh. Caturkeun saresan Joko harita teh manehna neruskeun deui obrolanana jeung Jenderal Gabriel Van Holden. Nyaritakeun ngeunaan kajadian-kajadian anu tumiba ka pihak kompani Walanda. Ku Jenderal Gabriel Van Holden dijelaskeun ka Sersan Joko. Sersan Joko mindang gogodeg sabab kaget lantaran teu nyangka Tuan Peter geus eueuh di kieuna. Sedangkan Williamson masih kene dirawat akibat ngalawan 2 jago ngora anu kiwari hiji beunang katawan. Sersan Joko ganjang nenangkeun hate Jenderal Gabriel Van Holden anu tangtuna bae keur kuciwa ku eta rupa-rupaning kajadian. Tenang Jenderal, tenang. Kuring sebenarnya mah geus apal di mana itu tempatnya si Ambu Sulasmi tuan. Mun geus puguh Ki Samudra ngalakukeun tindakanana mangsa neluh eta jalma. Kuring bari mawa anak buah secukupna. Akan dilihat ke tempat dia cicing tuan. Dikeun memastikan nah bener dia sudah mati atau belum. Mengenai yang dialami Tuan Peter sampai meninggal, anggap we itu merupakan pengorbanan kita untuk menang Tuan. Terus yang dialami Tuan Williamson pun begitu. Semoga mudah-mudahan gancang sembuh Tuan. Sersan Joko bangun anu yakin pisan karena naon anu diucapkeunan. Bari dua nana ngabayangkeun Ambu Sulasmi ajal binasa ditaleuh ku Ki Samudra. Tapi kamu Olang mesti ingat Sersan Joko, derajat kamu Olang masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan seorang kapten. Maka dari itu dialah Kapten Abu yang bertanggung jawab sebetulnya mengenai itu semua. Sementara kamu Olang menjadi wakilnya. Daripada 20 prajurit kamu Olang bawa, bila besok atau lusa pergi ke Gunung Sempung untuk memastikan keadaan si Ambu Sulasmi apabila sudah disantet dengan ilmu kebatinan Ki Samudra. Paham? Jenderal Gabriel Van Holden. Oh, tenang saja Tuan, tenang. Saya juga masih mengerti untuk itu semua Tuan. Tidak akan lupa kewajiban saya selila berada di dia Tuan. Ya, bagus. Bagus kalau begitu. Sekarang kowe Olang boleh beristirahat Manawi. Itu kayaan anu lumangsung di markas Walanda. Bagi nasibna Jaka Satria duka teuing bakal kumaha kahareupna.
nah bakal bisa lepas tina pangberokan atawa moal sebab naon anu karandapan ku jaka satria ayeuna mangrupa ujian anu memang berat. Cag tunda anu kacarita ayeuna urang caturkeun kayaan di Gunung Sembung dina hiji peuting Ambu Sulasmi nalika keur sare tibra bet ngimpi panggih jeung Nini Buyut Saringgi guruna anu kali tinggal makamna wungkul nu aya di Gunung Marapi. Ceuk dina eta hitungan Nini Buyut Saringgi mere pepeling ka Ambu Sulasmi sangka ningkatkeun kawaspadaan sabab akhir-akhir ayeuna bakal loba musuh anu mikahayang nyawa ucara lahir kadang lemes oge. Nini Buyut Saranggi ngingetan cara pikeun mungkulanan dina poe isukna seperti biasa si Giwang mah keur latihan jurus silat anu dieu beuki dieu teh tambah lancar bae gerakanan. Saliwatan mah si Giwang teh jiga budak anu karek umur 4 tahunan tapi sabanding jeung umur 8 tahunan pangawakanana nunggu seseg jeung ngarusi. Ambu Sulasmi kadengi harita keur ngajak ngobrol ka Nyi Ebah. Nyai, tadi peuting ambu teh ngimpi kadatangan guru Nini anu aya di Gunung Marapi. Guru Nini ngelingan supaya ambu lebih waspada jeung iatna ngajaga diri. Ambu Sulasmi, nah aku mah kitu Nini impenan ambu teh betlir umpama aya tanggara pibahayaeun kitu geuning ambu. Nya itu pisan Nyai, pihak urang kiwari keur kaancam bahaya cenah Nyai. Ngan utamana mah ambu anu arek dialapati teu beunang ku cara lahir bakal dialak ku cara lemes. Ku cara lemes? Masaha anu ngalakukeun mana eta teh ambu? Mun ku tega-tega teh jalma teh oleh aya we anu ngaganggu karena ketenangan hidup urang teh geuning ambu. Geus teu aneh Nyai. Di dunia mah moal aya tenang na hirup teh bakal aya bae gogodana atawa cocobana jeung datangna teh lolobana ti jalma anu julid ka urang. Kumaha bae carana maranehna hayang ngancurkeun ngan ambu can waka bisa mastikeun bakal ti mana datangna eta cobaan. Di pihak Walanda panginten ambu. Duka teh teuing atuh Nyai. Bet asa piraku di pihak Walanda mah anu ngalakukeunana. Maranehna mah biheung jeung mustahil percaya kana ilmu nu kararitu. Teu aya mustahilna ambu. Ari jalma nu hoyong puas mah kumaha we carana hoyong ngancurkeun hirup batur teh. Komo deui ieu pihak Walanda sasatna boga dendam ka ambu. Jeung apal aya abdi di dieu pasti we segala cara bakal dilakukan ambu. Cek Nyi Ebah. Bener oge Nyai. Ngan tadina we ambu teh bung goreng sangka bung wakanuduh kanu can pugu. Si Giwang kalah kumindeng dilatih kanuragan barang penting ku Ambu Sulasmi. Kaseuketan pangdengen oge jadi kalati asa bisa ngadengi karena sakabeh obrolan guru katut indungna dina jarak anu rada anggun. Cerelaan jeung kolebat cenah gedeg. Eta si Giwang ganjang luncat nyamperkeun bari pok nyarita. Naon aya Walanda anu arek ngalapati ka ambu? Mun bener urang Walanda arek ngalakukeun kitu ka ambu ku uing mah moal diantepkeun langsung we diiangkeun ke alam kubur anu kitu mah ambu tuman. Si Giwang anu harita jirimna ngasajorelat nyaho-nyaho geus aya di hareupeun guru katut indungna nu keur dariuk dinu ieu.
dina hadapeun tatangkalan katut hamparan jukut gari nyebah katingal imut ka anakna bari pok nyarita Giwang mah ayo we uang uing payungan guru sareng emak teh abdi itu Giwang pamali ieu nyarios kasar bae nyarios teh Ibni Ebah anu secara langsung geus ngabingbing anakna sangkan hirup bener. Oh nya punten atuh mak abdi hilap poho kumaha tadi teh cenah ka ambu aya nu bade ngalapati leres eta teh ambu cik si Giwang terus ngareret ka guruna bari tumanya gek diuk dina amparan jukut jari Ambu Sulasmi gancang ngajawab bari seur hidup geus bisa ngadengenya karena obrolan emak jeung ambu teh kajauhan Ambu Sulasmi ngaden balik tumanya oh atos tiasa tuh ambu berarti abdi teh geus nyangking aji pangrungu panenang raga panginten nyambu hebat hidup bener-bener hebat anakku ayeuna hidup geus bisa nyangking ilmu pangrungu panenang raga hiji ilmu anu museur ngagunakeun ketenangan pikiran isu ku ambu urang beredainya ilmu anyar na diwa cacap Ambu Sulasmi nyarita kitu no atuh ari ujug-ujug ulu waktos nah kabujeng CE wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana ayo mios